Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul amin. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Langkung tipayun hayu urang sami-sami manjatkeun puja sareng puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah ni'matna dipasihkeun ka urang sadayana, terutami nikmat iman, nikmat Islam, taufik sareng hidayahna, sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah urang tiasa kempel deui dina tempat anu mulia ieu. Mudah-mudahan kempelna urang di dieu sing janten wasilah urang kenging ilmu anu manfaat, amin. Janten wasilah urang dipanjangkeun yuswa bari diangge ibadah, janten wasilah urang dijembarkeun rizki bari barokah, janten wasilah urang dipasihan husnul khotimah, sareng pamudah-mudahan putra putri turunan urang sing janten jami jalmi anu sholih tur sholiha, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat senarang salamna pamudah-mudahan disanggakeun ka nabi urang sadayana, nabi anu paling mulia, khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, imamul makhluqin, nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kahli keluargina, ka para sahabatna, katut ka urang sadayana selaku umatna anu pamudah-mudahan kenging syafaat nangkin di yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasepuhan, para tokoh masyarakat, ibu-ibu sadayana, para hadirat sadayana anu sami-sami hadir di tempat anu kusim amri dipihormat, pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin. Urang ngawitan ayeuna surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila arwahi jamil awliya'il muqarrabin wa sallallahu alaihi qadir jalani wa sabihasan asyadili wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidina wa asatidi asatidatina sallallahu alaihi wasallam bani Abdullah wa sahbihi wa sallam wa qatani wa jamaa
وإلى أرواح جميع المؤلفي الكتب الذين تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم سلهراتي سيبن كثير وسيد جلال وسيد مرقد وسيد وإذا أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات نسألك اللهم بمعجزاتهم وبكرامتهم وبمعونتهم ونسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين ونسألك اللهم أن تنفعنا بتركاتهم رحمة الله عليهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka maha berkah saha alladzi dat Allah. Biyadihi anu eta tetep dina kakawasaanana itu ladzi al mulku ari karajaan. Wa huwa sareng ari Allah ala kulli syai'in kana sakabeh perkara qadirun eta anu maha kawasa. Alladzi ari dat Allah teh eta dat khalaqa anu tos nyiptakeun Allah al mauta kana maut wal hayata jeung kana hirup. Pikeun naon Allah nyiptakeun maut jeung hirup liya belua supaya nyoba Allah kum kamaraneh kabeh. Ayyukum ari anu mana di antara maraneh kabeh ahsanu eta leuwih alus naonana amalan amalna. Wa huwa jeung ari Allah al azizu eta anu maha gagah al ghafuru anu seueur ngahampurana. Wallahu a'lam bimuradih. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Para ibu sadayana, para hadirat sadayana, sabada beres urang namatkeun kana surah Waqiah ayeuna neraskeun kana surah nyata Tabarak atanapi al-mulk. Wa hiya makiyatun. Surah Tabarak teh kalebetna kana surah makiyah. Berarti dilungsurkeunana sateu acan Rasul hijrah ka Madinah. Kumaha kaafdolanana tentang surah Tabarak atanapi cenah al-mulk. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna suratan fil Qur'ani 30 ayah syafaat li sahibiha hatta ghufira tabarakalladzi biyadihil mulk. Saur Kanjeng Rasul aya hadis katampi ti Abu Hurairah. Abu Hurairah nampi ti Kanjeng Rasul, saur Kanjeng Rasul dina Al-Qur'an aya hiji surah eta surahna cenah ayatna 30 ayat 30 ayat. Eta surah anu ayatna 30 ayat teh ya syafaat li sahibiha bakal nyapaatan kajami anu sok ngadawamkeunana kana eta surah. Hatta gufiralahu sehingga keun dihampura cenah dosana. Naon tabarakalladzi biyadihil mulk nya eta cenah surah Tabarak. Lamun dilempang genta mah cek Rasul, surah Tabarak teh surah anu matak nyapaatan kajami anu sok ngadawamkeunana. Matak nulungan kajami anu sok ngadawamkeunana sehingga keun nulunganana Allah bakal ngahapunten sakabeh dosana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ras kitu mana deui aya hadis Rasul ieu mah cenah hiji cerita lah cerita. An Ibnu Abbasin qala Ibnu Abbas hiji waktos aya sapali sahabat Rasul pada nongteng cek urang teh mah di perjalanan. Terus kitu kulantaran kawengian di perjalanan. Anjeunna hayu istirahat tah. Terus cenah geura kada meul tenda, pasang we tenda. Teterangeun bahwa namina keur poe ieu gitu nya.
Bari kan ari di Mekah mah emang kuburan teh sami teterangan bahwa anu diangkat tenda teh anda pernah teh kuburan. Nya masang we tenda, ngadamel we tenda. Hiji emang posisina wangi teterang eta teh aya kuburan di dinya. Kaduana sok sanaon siang ge dan kuburan di Mekah mah rata-rata teu katingali kuburan sagadi urang. Di urang mah pan aya cirina aya sagala rupina, aya bangunanana di Mekah mah rata. Paling oge keur aya etana aya taun lamina teh batu we hiji disamikeun. Rek nu beunghar rek pejabat nu kumaha sami di dinya kitu. Hari teh cenah eta sahabat teh ngadamel tenda we, istirahat. Ai kunaon cenah eta kerungi-wengi. Keur anjeunna istirahat ka kuping di handapeun taneuh aya nu maca surat Tabarok dugi ka tamat. Dugi ka tamat. Ari tos ditingali enjing-enjing penasaran bari merinding cenah nya. Aya naon ieu urang teh kuburan. Tapi kunaon di lebet kuburan eta anu keur maca Tabarok dugi ka tamat. Eta cenah sahabat eta wawartos ka Kanjeng Rasul laporan. Cek eta sahabat, "Ya Rasulullah, kami cenah keur wengi ngadamel tenda di lugur kuburan teh kami teu apal bahwa eta teh kuburan. Tapi anehna paidan insanun yaqra suratul mulki." Eta di lebetna cenah aya naon namina teh? Aya jami ka kuping keur maca surat Tabarok dugi ka khotam cenah Tabarokna. Kumaha cek Rasul? Faqala Rasulullah wa hiya al-mani'ah wa hiya al-munjiyah tunjihu min adabil qabri. Tah, ieu teh cenah jadi pepeling pikeun aranjeun kabeh bahwa surat Tabarok teh al-munjiyah anu matak nyalametkeun, al-mani'ah anu matak ngahalangan tina naon? Min adabil qabri tina siksaan kubur. Jadi jami anu sok dawam Tabarok cenah moal disiksa di jero. Bahkan cenah pan aing nyebatkeun deui nya bahwa jami anu sok dawam Tabarok teh moal digegel ku bilatung bakal diutuhkeun naonna jasadna. Bilatung ge paiteun teu daekeun ka jami-jami anu sok dawam maos surat Tabarok. Berarti jagi parebu sadayana. Da ari anu dijagi tina siksa anu kubur mah insyaallah jasadna oge bakal diutuhkeun ku Allah teh. Mana deui cek Rasul? Rasul mah ya la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihi. Kanjeng Rasul cenah parebu sadayana tara wantun kulem kecuali namatkeun heula alif lam mim tanzil Tabarok cenah sapali pendapat mah cenah sareng Yasin. Emang saya nage Tabarok teh satacan naon cenah? Satacan bobo. Jadi didawamkeun teh cenah satacan naon cenah? Bobo. Lamun saya nama gitu saya nama. Jeung deui pan di antawisna surat Tabarok teh kaistimewaanana salianti cenah emang nu tadi aya deui pan lamun satacan bobo mah cenah sok matak ngagugahkeun urang tiasa tanginas nalika gugah. Ayo gerak, cobian anu sareng teh tebian. Nalika urang kawitna sabebe satacan bobo mau surat Tabarok dipeureum-peureum oge cengar deui. Cenghar benten sareng anu teu maos surat Tabarok. Aya gerak. Hiji waktos mah urang aya perbentenan ya. Ya ayeuna ya urang Tabarok kisah tacan bobo coba urang yang hafal. Eta cek urang tabuh dua keneh. Dipeureumkeun oge angger eta teh bakal gugah deui. Naon sababna? Kuat eta. Kuat Tabarok ngagugahkeunana. Benten sareng anu henteu biasana. Eta nu teu mah jam 2 keneh tenang kesna tilu atulep deui biasa tibra deui. Lan teh ieu teh eta Tabarok. Maka Tabarok teh cenah ka Rasul mah tacan kulam lamun tama canamatkeun Yasin alif lam mim tanzil sareng Tabarok. So Rasul yabdilani kulla suratin minal qur'ani basib'ina hasanatan. Tasawur Imam Lais punten nya taus eta surah Tabarok sareng alif lam mim tanzil ngalangkungan ganjaranana tina surah anu sanes teh benten lagi cenah 70 kasayan. Ini mau surah anu sanes ke kulhu falak binas al-baqarah tos kenging kasana teh kan luar biasanya. Da maos Quran pan saur neng teh pami urang maos Quran dina naon? Dina keur salat maka hiji huruf 100 kasayan. Hiji huruf teh 100 kasayan. Dina keur salat mah. Makana unaon Rasul nyunahkeun nu mun urang tiasa mah nu panjang gitu. Kecuali lamun urangna nuju ngimaman.
Kami urang dan nuju imaman mah ulah semu panjang-panjang. Biasa lagi kuliah kulhu langgananana. Ai kunaon keur imaman mangajuat ngadadak hayang wal fajri. Wadadak amayata saalun. Itu. Buku di pangkar teh nini anu keur anu mules taya. Nu keur nyeri cangkeng taya. Nu biasa we gitu, nu biasa we. Ai keur urang imaman mah. Bahkan anu sae mah gitu, lamun urang anu hoyong nu panjang mah keur nyalira. Keur nyalira urang. Nu keur naon mah anu keur urang imaman mah tulah keretana ge arwaita kuliah teu beneran eta. Lan margina eta teh tadi teh ya. Sebab di jalmi anu keur di berjamaah anu berjamaah ka urang teh jalmina teh macem-macem teu sami sadayana. Nu kiat makiat panangtungna anu tos nyeri cangkeng sareng nyeri tuwur mapan seueur. Komo eta mah duh ieu hanya geus mules sampai hayang menang berjamaah teh imamna lila deui. Ari kitu nya. Tah kumaha mun nyalira mah kudu panjang. Nyalira mah panjang sok. Sebab cenah urang maos surat dina naon? Dina keur salat hiji huruf 100 kasayan. 100 kasayan. Lamun ka di luar salat, lamun teu keur salat ya, maka kabagi dua. Lamun gaduh abdas mah hiji huruf 25 kasayan. Lamun urang teu gaduh abdas hiji huruf 10 kasayan. Benten age 15. Mun urang ya, ada urang mah apal ieu tabarok mah, waqiah mah. Lah moal kacai heula atuh teu kunaonan kenging ngajalan kenging. Hiji huruf 10. Tapi lamun urang maksakeun kacai heula 10 menit paling oge. Kacai kecepat beres we urang kuduna teh. 10 menit unggul hiji huruf 25. Benten eta. Sedengkeun sabaraha tina tabarok oge pan lain 30 ayat tadi eta per huruf. Tabaroka hiji 2 3 4 5 tina tabaroka ge tos 5 huruf. Tos lamun kalikeun 25 gaduh kasayan tos benten masyaallah. Tah tapi cenah lamun urang maos eta tos geuning ngajaran kitu, tapi lamun urang maos tabarok sareng alif lam mim tanzil cenah eta teh dilepetkeun deui kana 70 kali lipat. Luar biasa. Makana dawamkeun nya tabarok teh. Jadi lain pikeun batur eta teh. Pikeun diri urang keneh nyalira. Pikeun ngajagi urang supados sugan we atuh aya urang tos serang mah kana ganjaranna Allah maparin naon ganjaran anu kahoyong urang. Tegasna dijaga tina siksa kubur. Leres nya? Urang dinaon anu teh dijaga tina bilatung. Eta nya sieun. Sadekeun pan bilatungna teh oh, ini mah gede ya. Oh, bagus. Bahkan saur Rasul lawadinatu annaha fi qalbi kulla insanin min ummati. Saur Rasul kami mah hoyong teh cenah ieu surah tabarok teh aya dina hate setiap manusia di umat kami. Kahoyong masadayana umat kami teh araya dina hatena teh cenah surah tabarok kudu kahapal mah. Teu keur ngahapalna oge teu hafalna atuh minimal ngadawamkeunana sehinggakeun jadi cumantel. Jadi naon cek urang mah jadi resep dina hatena teu hoyong ninggalkeun kana surah tabarok. Nya da gampil ieu salaresna mah. Kumaha cenah bade urang bobogohan teu kunana daripada bobogohan urang ngalamun atuh menang ganjaran eta ge nya. Kumaha bari hafal mah. Hari hafal mah bari eta bari bobogohan mau surat tabarok namatkeun luar biasa. Sami wae para ibu sadayana nya. Aya. Kumaha kudu wasina? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah dat Allah. Kawitan ge cenah ku tabaraka maha berkah. Allah ngamuliakeun ngagungkeun dat nyalira ngawartosan bahwa Allah teh anu maha berkah, anu pinuh ku keberkahan sareng anu tiasa masihan kabarokahan. Teu aya jami manu tiasa masihan. Teu aya makhluk manu tiasa masihan. Anu tiasa masihan kaberkahan mah ungkul zat Allah Subhanahu wa taala. Sedengkeun lamun tama cenah hirupna tos barokah eta nu paling enak teh eta.
Sabab ari barokah mah pan ziyadatun fil khair, nambih-nambih dina kasaean. Tuangeunana aya tuangan anu berkah mah engke teh bakal tuangan jadi diangge ibadah. Teras kitu atuh leuteunana lamun teh leuteun anu berkah bakal diangge ibadah. Hartana lamun harta anu berkah mah bakal diangge ibadah. Lamun teh mah cenah dipasihan kabarokahan. Luar biasa tuh. Bihadil mulku al-mutasarrifu bi jamil makhluqati bima yasya'u tuh. Allah teh keur naon namanya teh keur muji dat nyalira. Berarti nu kieu teh namina teh naon cenah muji dat nyalira mah? Qadimun ayo ngawaleur teu. Qadimun liqadimin. Dat Allah kadat Allah pan puji teh aya opat. Qadimun liqadimin, qadimun lihaditin, haditun liqadimin, haditun lihadisin. Eta kan atos oge atos. Qadimun liqadimin, qadimun lihadisin, haditsun liqadimin, haditsun lihaditsin. Puji Allah kadat Allah, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk kadat Allah, puji makhluk ka makhluk deui. Jadi puji teh sadayana puji ya. Sadayana puji teh eusina ya opat. Hiji qadimun liqadimin, mujina Allah kadat Allah. Seperti ieu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah ngadawukeun maha berkah zat Allah. Anu ngadawukeunana Allah itu nya keur muji kadat Allah. Anu kitu namina qadimun liqadimin, mujina Allah kadat Allah. Aya deui puji teh qadimun lihaditin, haditin. Ari qadimun zat Allah, lamun haditun eta teh makhluk. Qadimun lihaditin, mujina Allah ka makhlukna. Surah Allah contoh, innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad anjeun teh boga akhlak teh meuni sae-sae teuing. Allah keur muji ka Kanjeng Rasul gaduh akhlak anu sae. Berarti nu kitu namina qadimun mujina Allah lihaditin ka Kanjeng Rasul ka makhlukna. Dua tah. Katilu puji teh haditsun liqadimin. Haditsun berarti saha? Makhluk. Urangnya haditsun makhluk. Liqadimin ka saha berarti? Ka Allah. Qadimun teh Allah. Haditsun liqadimin makhluk ka Allah. Urang likotos tuang alhamdulillah. Urang tos bobo alhamdulillah. Urang tos nanaon teh aya keing nikmat alhamdulillah. Urang muji makhluk ka saha? Ka Allah. Nu kitu teh namina haditsun liqadimin, mujina makhluk ka Allah. Kaopat puji teh haditsun lihaditin. Haditsun saha? Makhluk urang. Lihaditin ka makhluk deui. Kajalmi deui. Cek urang kararencangan, dia gelis amat. Dia bager amat. Dia gaya amat. Gitu nya. Tah eta. Urang kararencangan ngalem muji. Anu kitu namina haditsun lihadisin. Itu. Jadi lamun teh mah seperti Kanjeng Rasul ka Abu Bakar. Saur Kanjeng Rasul teh ya Abu Bakar, lamun teh mah aya deui nabi sabada kami ngan pedah moal aya deui, tangtu anu bakal jadi nabi teh anjeun. Kubakating naon? Kubakating anjeun luar biasa ngabela agama Islam. Dipuji Abu Bakar teh amalna teh ku Kanjeng Rasul. Anu kitu namina muji haditsun liha Allah ka Allah namina naon? Qadimun liqadimin. Qadimun liqadimin.
Qadimun liqadimin. Pami Allah ka makhlukna namina naon? Qadimun lihadisin. Pami makhluk ka Allah namina naon? Haditun liqadimin. Qadimin. Pami makhluk ka makhluk deui namina? Tinggali ya, tinggali. Qadimun liqadimin. Kupikeun lah makana. Mesti salah. Qadimun liqadimin. Qadimun lihadisin. Haditsun liqadimin. Haditsun lihadisin. Muji Allah kadzat Allah. Muji Allah ka makhlukna. Muji makhluk kadzat Allah. Muji makhluk ka makhluk deui. Cobi Qadimun liqadimin. Qadimun lihadisin. Haditsun liqadimin. Haditsun lihadisin. Puji Allah kadzat Allah. Puji Allah ka makhlukna. Puji makhluk kadzat Allah. Puji makhluk ka makhluk deui. Alhamdulillah. Eta namina naon? Arabna naon? Alhamdulillahirabbil alamin. Naon eta? Puji syukur. Haditun liqadimin. Dia gaya amat. Naon eta? Haditun lihadisin. Surah Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Naon eta? Qadimun liqadimin. Qadimun liqadimin. Surah Allah ka Kanjeng Rasul Muhammad anjeun bager-bager teuing namina naon eta? Qadimun lihadisin. Qadimun lihadisin. Tah. Coba sama sulan deui, tambah nunutan nih malah. Qadimun liqadimin. Kalau kira kahiji mah saya Qadimun liqadimin. Qadimun lihadisin. Hadisun liqadimin. Hadisun lihadisin. Puji Allah kadzat Allah. Puji Allah ka makhlukna. Puji makhluk kadzat Allah. Puji makhluk ka makhluk deui. Sama-sama deui. Qadimun liqadimin. Qadimun lihadisin. Hadisun liqadimin. Hadisun Lihadisin. puji Allah kadzat Allah. puji Allah Ka makhluknya. puji makhluk kadzat Allah. puji makhluk ka makhluk deui. Tah eta parebu sadayana. Tah ayeuna urang kembali tabarakalladzi hiji Allah karena namanya teh keur muji ka zatna lira. Maha berkah zat Allah. Mana maha berkahna? Alladzi lahu mulku biyadihil mulku. Dina kakawasaan Allah sadayana karajaan. Teu aya karajaan anu lain milik Allah. Rek karajaan anu aya di alam dunia, rek karajaan anu aya di langit, rek karajaan anu di mana wae lain milik makhlukna, tapi eta teh sadayana kagungan Allah. Maka Allah teh raja ning raja. Eta
cenah di alam dunia eta mah rajaan sabenerna mah. Dalamun raja bener mah atuh kawasana teh kudu salamina. Da buktina mah atuh da henteu salamina. Sakumaha ngajadi jabat nage jadi raja. Sakumaha ngajabat nage lamun di urang teh mah meureunan jadi presiden. Da aya ujungna. 5 tahun. Nya, cenah 5 tahun. Can beres ge geus karantosan anu naonna anu bakal naonna ngagentosna. Tos rarame anu hoyong ngagentosna. Maka teu aya raja ning raja di alam dunia. Nya kitu deui atuh cenah di mana nalika angkin di yaumil kiamah. Raja ning raja teh wungkul Allah Subhanahu wa taala. Jeung deui Allah keur muji keneh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah teh anu kawasa kana sakabeh perkara. Tah anu mustahil ka Allah. Dikeun barang anu mungkin mah teu aya nu mustahil, gampileun tinggal nyebutkeun kun hungkul. Bahkan lamun nyebutkeun kun teh berarti Allah kun-kunan wae lain. Dina hartos nalika Allah bade ngarobih makhlukna, bade nyiptakeun hiji perkara, cepetna teh seperti cepetna ngucapkeun lapad kun. Gitu. Ih, karake cenah kamari, karake tadi cager. Ayeuna gering. Aya gitunya. Keur wengi mah da teu kuna naon. Buka bobo. Diambil ya. Bahkan, ih tadi ge bacakan keneh, hirup keneh, babarengan keneh. Piraku ayeuna maot teh kitu. Eta Allah teh cenah pada ibu sadayana bade ngarobah hiji jami, bade nakdirkeun hiji jami makhlukna, bade ngayatkeun makhlukna cepetna teh seperti ngucapkeun lapad kun. Maka pikeun urang ulah sok leutik hate intina. Lah asana moal picageureun boga panyakit kieu mah teu moal cager. Sababna urangna tos suudzon ka Allah. Padahal Allah mah innallaha fil dhanil abdi. Allah mah kumaha sangkana hambana. Lamun hambana nyangkana alus-alus deui datangna. Lamun urang nyangkana goreng-goreng deui. Sedangkan ari Allah mah nyageurkeun teh gampang. Kun cager. Geri. Itu. Hirup. Maut. 88,8%. Tinggal 0,% cek makhlukna kudu jadi cek urang teh ieu mah. Pokona mah ieu mah tinggal 0,1% kudu jadi. Ari cek Allah ulah jadi moal. 88,8% tinggal 0,1% cek urang moal jadi. Cek Allah kudu jadi moal. Jadi. Da urang mah gampileun Allah teh ngajantenkeun sareng teu ngajantenkeunana wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pikeun urang keur ngajarkeun naon ieu Allah nyebatkeun wa ala kulli syai'in. Ulah sok putus asa, ulah sok leutik hate da urang teh gaduh Allah. Lah aing masih gana moal beunghar, lah aing masih gana moal cager, lah aing masih gana moal boga, lah aing mah masih gana moal bisa eta teh ngaleutikeun Allah gitu teh. Ngaletikeun hate urang mutus asakeun diri urang nyalir. Ulah ningali diri urangna, tingali zat Allah anu nyiptakeunana para ibu sadayana. Itu yakinkeun sing gede hate urang teh. Da nanaon oge urang mah da sakadar nyareatnya. Sakadar nyareat. Neng sering nyontokeun ya. Naon neng ya. Nya urang mah bakat ning urang mah la haula gitu. Tos 88,8%. Contoh ya, pribadi nyalira. Putra ribut hoyong renang. Mi kapan umi libur? Hari tama neng di ten minggon teh can naon nama teh can aya pangaosan. Tar minggu umi enggak ada pengajian umi minggu. Ya mi tos ribut ayo. Eta enjing ka pasar balanja bade renang barudak. Seueuran ngariring sa mobil. Tos barungah. Tos nimbel, tos masak, tos salebur. Apa nih berangkat udah duhur kita berangkatnya. Sekolahnya sekarang masak dulu iya. Tos beres, nimbel beres, tahun beres, acuk tos diberesan, mobil tos duhur berangkat. Supir tos aya, baru tos naik, tos naik. Tinggal abdi naungkul tengiring. Mobil tos dikapayunkeun, tos maju mobil, keur ngantosan, anon mobil anu ngalangkung teh tos payun gerbang. Tos maju mobil. Kunaon pa keur ngantosan mobil ngalalangkung aya telepon diangkat teh lah. Umi
di mana abdi kunaon kitu wayah nala cenah ieu ngaos heula di dieu cenah Pak Ustadna teu damang. Waduh. Kenapa lah aja teh? Pak supir ulah angkat kerap turun lah kabin. Bi, kunaon turun deui sarabina. Bi, ayeuna nama pon, kunaon pirang ngaos, kunaon kitu. Ustadna cenah teu aya. Terus kumaha bi? Ngaos pamali. Abina cukup kitu mungkul. Ngaos cenah pamali. Eta budak tos di mobil ya terus maju. Bi gimana? Bentar ya ngaji dulu. Da eta. Oh, horeng teh kieu tah. Lamun cek urang mah atuh eta teh nya tos 88,8%. Mobil tos maju tinggal keur ngantosan naon atuna segala tos pegel. Urang mah da teu aya daya upaya. Laras, Masya Allah. Cek Allah ulah jadi mah teu jadi. Eta budak atuh nya kulantaran ngaos heula asar tar udah asar ya. Atuh budak semberut teh pada. Asar mah udah tutup mi kolam renangnya lagi. Oh, leres Masya Allah, horeng kieu tah. Perjalanan hirup teh jadi pelajaran luar biasa. Jadi urang mah Allah bade nakdirkeun hiji perkara teh teu kudu ngantosan urang tos kumaha ajak Allah kudu kitu. Ieu teu tiasa urang. Da berarti urang mah cukup bernaon ikhtiar wungkul, cukup rencana wungkul. Mangkana tetep hate mah kudu pasrah ka Allah Subhanahu wa taala. Mangkana kunaonnya saurna eta mah Allah bager ka urang aya netepan istikharah teh ya. Mungkin nya tidinya teh ya nalika urang ulah sok mantang-manteng teuing bari hate teh tawakal ka Allah teh milih naon namina teh tadi teh ya da urang mah teu apal naon rencana Allah bahwa rencana Allah teh da kadang macet urang siga teu nya goreng padahal eta teh mungkin terbaik kangge urang teh kadang macet urang ieu teh nu terbaik kulantaran cek Allah ulah mungkin eta teh anu teu naon teu baik maka pikeun urang teh tetep hate teh kudu tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Ih, orang ya sok kadang aya, urang pangna aya kecewa, nya teh. Sok hate aya kecewa, sok hate aya nyeri, sok hate aya naon namina teh namina sedih, sebab urangna anu kawitna teu pasrah ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu. Eta tah pasrah teh nu hesena teh eta. Padahal cenah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ih, tadi ke bacakan kene cenanya ayeuna maot tah. Da kita da sakitunya. Tadi kitu ari cek Allah kudu maot mah teu kudu ngantosan. Da kudu jag-jag kene ieu mah. Ieu mah da seger kene ieu mah. Aya nu kitu. Mun cek Allah kantun urang hatena anu kurang kudu dipersiapkeun gitu. Anu kudu dinaon sieun cenah dipersiapkeun. Allah teh kawasa urang. Makanya ulah sok ieu lah aing mah moal cager gitu ya ulah sok nyebutkeun naon cenah moal cager lah aing mah moal boga gitu lah aing mah moal kabayar gitu lah gitu hiji kana hate senang positifna teh kan gitu kaduana urang keur husnudzon ka Allah katiluna atuh eta teh naon namina teh berarti urang keur tawakal ka Allah. Opatna da eta emang abdi suhunkeun ku Allah teh kudu kitu urang teh urang mah makhluk urang mah gitu. Sebab anu kawasa mah wungkul Allah Subhanahu wa taala. Tuh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, abdi teh da geus seueur sambetan ieu teh hutang teh ratusan juta. Ek di mana ya Gusti mayarna tapi da abdi yakin Gusti teh maha kawasa pasian abdi jalan pikeun namuranana pasian abdi jalan pikeun mereskeunana tah kitu cek urang teh kumaha nya Allah mayaranana da hutang lagi ratusan juta ari penghasilan 50.000 sapoe teu kudu dipikiran eta mah urusan Allah yang penting urang mah disuhun dipiwarang ku Allah teh nyuhunkeun jadi ulah kudu mikiran kumaha nya di mana ya teu kudu mikiran kitu eta mah lain ranah urang eta mah eta mah ranah saha Allah kumaha nya penyakit kieu cager moalnya begitu asana mau dijauhkeun ka cager teh ari busana ulah kudu mikiran penting urang minta Gusti kita mangkeun deui abdi Gusti anu masian panyawatna Gusti anu tiasa masian ngadamangkeunana abdi yakin setiap panyawat pasti aya landongna kumaha carana ulah kudu dipikiran eta mah naon sebabna eta mah urusan Allah kege aya jalanna pada busana eta anu cek dokter mah ya aya jamaah neng di mana teh di itu di Cicadas
cek dokter mah kemungkinan besar nanya palingnya sabaraha dinten deui da pembuluh darahna terus pecah terus dibobok ya nanti di ruang ICU lagi duwi kasasasi ya teh mun cek eta mah geus tipis harapan lah paling ge sabaraha persen tiasa hirup deui atuh ayeuna terngawos deui gitu. Jadi dan teu aya anu mustahil kangge Allah mah parebuseun. Asal urang sing daek tawakalna yakin ka Allah Subhanahu dan sebabna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tah kitu aya teh urang teh keur diajarkeun supaya seueur tawakal supaya seueur nyuhunkeun ka Allah. Allah teh alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah teh anu tos nyiptakeun kana maot nyiptakeun kana hirup tuh. Kawasana Allah mana di antawisna kawasana Allah. Allah teh nyiptakeun maot nyiptakeun hirup. Geuning cek urang di dia Allah nyebatkeun anak nyiptakeun maot nyiptakeun hirup. Ieu teh parebu sanapan urang kawitna teu aya heula. Nya teu. Eta teu aya teh disebutna maot. Tina teu aya kana aya. Tos aya kana teu aya. Maot aya. Tos maot kana aya. Hirup deui. Maka proses urang mah maot hirup tina teu aya kana aya. Terus kitu tiros aya kana maot deui teu aya hirup deui. Hirup deui urang. Siro kubur kepan dihirupkeun deui. Maka terlepas maot teu aya kana aya tina aya kana teu aya tina teu aya kana aya. Aya. Nah aja urang dinaonkeun dihirupan ku Allah. Tina teu aya kada aya syukur anjeun dihirupkeun ku Allah diayatkeun ku Allah. Lamun nyebatkeun anak khalaqo sorna teh ge nya. Lamun nyebatkeun anak khalaqo urang manusia teu tiasa intervensi. Eta mah urusan Allah khalaqo mah. Teu tiasa dihoyong-hoyong teu tiasa dialim-alim. Sebab bahasana khalaqo mah nyiptakeun atuh kitu we terus eta mah khusus Allah we. Mun cek Allah kudu bodas-bodas sanajan hayang hideung. Cek Allah kudu hideung sanajan hayang bodas. Cek Allah kudu lalaki sanajan hayang awewe. Cek Allah kudu awewe sanajan hayangna lalaki. Sanaon? Khalaqo eta teh nyiptakeun teh kitu Allah teh. Urang teh tina teu aya urang teh. Alam baka bahasana teh lamun alam baka mangkinnya tina alam teu aya. Teu syariatna aya indung bapa urang. Dijadikeun tina tatangkalan. Sari-sari makanan. Tas kitu nemper sari-sari makanan. Ai urang mah cenah parebu sadayana didamel nama tina cai mani. Kami anu tina taneuh mah eta mah Nabi Adam. Geuning cenah urang pan bahasana minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tina taneuh anjeun dijieun kana taneuh dibalikeun tina taneuh bakal dihudangkeun dina balikan anu sejet. Kan cenah bahasa urang kan tina taneuh atuh pan emang sari-sari makanan kitu nya cai mani teh kan ayana tina sari makanan. Ari sari makanan jadina tina naon? Ari beas ayana jadi tina naon? Taneuh. Sayur asem jadina tina naon? Kangkung jadina tina naon? Taneuh. Malam Kemis, dinten Kemis kamam kangkung. Malam Jumatna dipake ku salaki namper. Da eta tina tanah eta. Jadi da teh urang teh sari-sari kangkung ieu teh Sari-sari sake nu ieu teh urang teh ya. Eta teh. Maka tina tanah urang teh. Parebu sadayana ngan emang bentuk asli taneuh mah keur bageula Allah ngadamel teh Nabi Adam mungkul. Kadieuna mah makhluk sabada Nabi Adam sadaya lagi salian Siti Hawa eta mah cenah tina naon namanya teh tina cai mani eta mah air sperma anggar jojoroan mah eta teh tina naon tina taneuh kulantaran bahasana khalaqo sorna teh mah khalaqo mah nyiptakeun Allah lamun tos bahasana nyiptakeun anak khalaqo maka teu aya bahasa ikut campur manusia makhluk teu tiasa eta mah kumaha kersaning Allah we bodas-bodas hideung dia pendek-pendek, jangkung-jangkung, naon, gemoy-gemoy orangnya, ulah gendut teuing atuh, ngamela diri.
Ulah gendut teh gemoy ya teh nama. Artinya pokok walau kita gendut langsing tetiasa eta mah iwati eta mah kumaha Allah Subhanahu maka apa cek urang tanya nalika aya jami tos salapan gaduh pameget wae salapan cek batur teh pan cek tatangga pas ade mau salapan coba lagi cek kitu nya cek tatangga teh ya oh coba deui ternyata ka 10 Gusti hayang pameget ieu salapan tos istri sadaya hayang pameget ka 10 mah ari cek Allah kudu pameget mah meget teh mah gitu latihan sanajan cenah geus tuker anu cenah dipaling naon-naon cenah lin di urang kagalibanana nya aya cenah tos pameget sadayana ieu salapan ka 10 na ieu hayang istri ari cek Allah kudu pameget teh mah tu lahir teh pameget deui bahkan pan saur nang teh pan kapungkur teh diceritakeun dina surah dina eta kan aya hiji sahabat Rasul teh dongkap ka Rasul coba ya abdi teh cenah hoyong naon namanya teh hoyong nyarios ka Rasul abdi gaduh suudon ya teh goreng sangka ka pamajikan kunaon gitu coba pamajikan kami boga budak ayeuna lahir kakak leutik bari hideung cenah kami memboga sangkaan pamajikan kami awas selingkuh ya teh kunaon gitu cek Rasul atuh Rasul kami jangkung badak bari bodas orang Arab ieu pamajikan kami akur kunaon cenah ari pek teh boga anak kalaka hideung bari leutik cek Rasul teh atuh laki itu meureun mirip ka indung kolotna bapak kolotna cek Rasul henteu cek eta teh henteu Rasul indung kolot lagi bapak kolotna kami gejaranang kumbadak bararodas mamangna uana meureun henteu akur bae tatanggana meureun cek Rasul eta Rasul teh kitu kan tatanggana meureun jadi mun tama anu mirip ka tatangga aya ti dituna Rasul ge kitu mirip tetangga mirip tetangga na meureunnan cek eta jawab teh Rasul da tetangga abdi ge sadayana teh pancana bararodas emang di lingkungan Arab ieu bararodas secara rangkum badak kunaon anak abdi yang hideungnya pendek ieu teh cek Rasul lamun teu mirip tetangga teu mirip indung bapa atanapi teu mirip indung kolotna teu mirip mamangna cik boga teu anjeun naon teh namina teh onta cenah nu warna aya hideungan aya Rasul abdi cenah boga onta tah eta mirip eta cek eta kitu dugi ka kitu tah jadi teu aya intervensi makhluk ari cek Allah kudu pendek teu ningali indung bapana teu ningali keturunanana tapi biasa na wungkul aya biasana oh ieu mah mirip bapana ieu mah mirip ibuna ieu mah mirip akina biasana lamun teu biasa da eta mah emang kersaning Allah naon marina alladzi khalaqa Allah anu nyiptakeun tah tina al mauta tina maut kana wal hayata hirup mungkin urang ge bakal kitu deui maut hirup deui tina hirup bakal maut tina maut kana hirup pikeun naon Allah ngahirupan urang ngamautan urang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah teh bade nyoba ka urang dihirupan teh keur dicoba ku Allah dicoba naon ayyukum ahsanu amala saha anu pangalus amalna di dunia lain pang seueurna lain pang naonna pang alus ieu nandakeun teh bahwa sanajan seueur ari teu alus mah sia-sia kamari teh alet-aletan nu ngaleut teu balik deui alut-alutan hayu we amal ibadah ngaleut tapi eta alut-alutan nu ngaleut teu balik deui amal ibadah teu anu balik kana diri maka dina Al-Qur'an oge lain saha anu seueur amalna tapi saha anu alus amalna komo lamun teh mah nya seueur nya alus eta anu kudu diudag teh kumaha carana diantawisna saha anu pangalus amal teh anu akur jeung ilmuna anu akur jeung kakedahan nana ibadahna menepati kana rukun syarat sareng kaparduanana dina nalika amal ibadahna diakurkeun sareng kakuduanana ta eta ayu kumaha salian ti eta syarat rukuna naon deui hatena ieu ikhlas jeung henteu-na teu kan khusyuk jeung henteu-na terutama ikhlasna para ibu sadaya ta ieu kada dipepernah teh di pepernah
Eta nu hese teh eta. Makana pikeun urang, tapi pikeun urang nalika cenah amal ibadah urang can pati leres, nalika amal ibadah urang can pati naon dibarengan ku hate anu khusyuk, ulah dieureunnan ibadah teh teruskeun bae. Naon margina? Kege kahusyuan kaikhlasan mah bari urang belajar ge bakal nuturkeun ieu. Ulah gara-gara teu khusyuk eureun ibadah, kena khusyuk teu ibadah henteu. Siga aya jalmi teh rencana urang mah hayang ngaji tapi teu ngaji, eta teh ngaji teu ngarti bae. Ah urang mah geus eureun bae ngajina. Atuh kitu mah ngarti henteu pan akhirna mah ngaji henteu. Ngaji we heula. Ke urusan ngartina mah kege aya ieu. Kitu piraku, gitu kan. Sapi sabodo-bodona jalmi anu teu naon, anu purun ngaji, anu purun belajar. Atuh ibadah ge kitu. Naon cek urang mah teh mah sapetot-petot namun kitu nya. Sapetot-petotna anu daek naon sih urang nanem anu daek melak atuh pasti aya hasilan. Sanajan goreng-goreng ge petot-petot ge pasti aya hasilan. Atuh da urang ibadah cenah petot kana teruskeun ibadah petot ge. Gitu. Ulah gara-gara petot dieureunnan, petot henteu kenah. Kan ku alus. Gitu. Maka jika Allah gerak, kami dicoba ayyukum ahsanu amala. Maka tidinya urang kudu belajar ikhlas. Ikhlas urut kami. Ari ikhlas mah kumaha cirina ikhlas? Moal kudu naon namanya teh kudu kembung pangambung gara-gara aya anu muji. Moal kudu pundung gara-gara cenah aya anu ngacan. Eta anu ikhlas mah kitu. Zaman ikhlas mah sanajan ku batur dicela, sanajan ku batur dinyeri, sanajan ku batur diomongkeun, moal kudu eureun tina pagaweanana lamun jalma anu ikhlas. Kitu urang ibadah ge kitu. Mari usare. Ibadah ge kudu kitu. Sina naon namina teh sina sae. Rada sesama emang naon cenah ikhlas, khusyuk gitu. Beda tiasa ikhlas tiasa khusyuk teh lamun syarat rukunna entos disaekeun. Ari ieu mah gambaran syarat rukunna ge can dilereskeun ilmuna, ari kumaha khusyukna, ari kumaha ikhlasna, sebab zahirna ge teu dinaonkeun. Kan kuduna mah cenah zikir teh kudu make hate, ayeuna mah ulah ka hate lah, zikir lisan heula. Ulah gambaran kieu hate henteu, lisan henteu. Lisan heula sanajan subhanallahna, alhamdulillahna, astagfirullahna, lisan unggul tapi hatena can ngiring lios teruskeun we. Engke ge lamun lisan atos biasa mah hate ge sok mawa milu ieu. Ulah ieu mah are kumaha biasana hate, lamun lisanna ge teu biasa. Teu biasa. Tuh, maka liyabluwakum ayyukum amala. Pernah teu urang nguping kieu? Pernah teu nguping ceramah kieu cenah? Awewe mah ya kupingkeun cenah. Pernah teu nguping kieu cenah? Awewe mah teu kudu salat sunnah. Awewe mah teu kudu tahajud. Yang penting mah cenah taat we ka salaki. Pernah teu urang nguping kitu? Coba, coba teh kieu. Eta lamun kurang ditelan-telan, lamun ditelan secara zahir, tos urang teh teu kudu salat, taat we ka salaki. Padahal din hartosna kieu, sanajan urang seueur ibadah, lamun urang teu taat ka salaki mah atuh ibadah urang teh bakal sia-sia. Tah, kumaha atuh carana supaya amal ibadah urang katampi? Ibadah urangna bari taat ka salaki kitu kuduna mah. Awas imah beli aya pertarusan aya pemikiran kieu. Lah aing mah teu kudu salat tahajud, teu kudu salat duha we, mah teu kudu qobliyah ba'diyah. Komo awabin witir mah taat ka salaki. Nah gitu. Padahal maksudna mah lain kitu. Sok urang teruskeun ibadah urang, hablum minallah, hablum minan nas. Nah urang lereskeun pan kamana teh pan dibahas teh pan jalmi anu soleh teh al-qaimu bi huquqillah wa huquqi ibadillah. Jalmi anu ngalaksanakeun hak Allah, hak-hak makhluk Allah. Hablum minallah na sae, hablum minan nas na sae. Ka ieu diantawisna ayyukum asanu amal teh ieu. Mana anu sae teh sae mana? Hablum minallah na sae ibadahna atuh hablum minan nasna oge sae ieu bakal ditampi mah sareng jalmi mah atuh jalmi lamun hablum minallah na sae getol ibadahna tapi kasalaki mah ngalunjakna luar biasa. Eta bakal sia-sia gitu.
Atau naon kata tangga para deui jeung tetangga. Rajin ngaji nama, rajin sholat nama, tapi musuhna di mana-mana. Nah, ya saya tak amal ya. Atau laki jami, bager ka jami maka salaki di bager tapi tidak ada yang sholat. Ayo. Maka diajarkan ku Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala teh saha anu kang alus amala teh eta hablum minallah na kudu sae hablum minan nasna oge kudu sae. Ieu urang teh masyaallah. Maka pikeun istri mah komo istri mah kudu tiasa cek urang teh mah ya gitu. Siga kieu ya nya urang teh kudu tiasa milih-milih mana sunnah mana fardu. Pas bade ba'diyah cek salaki mah cobalah hayong tuang ba'diyah nyayogikeun tuang ba'diyah nyayogikeun heula tuang sabikeun heula bari muka-mukana bari ngage mukana sayogikeun naon tuang nya tidinya lamun eta Pak wios teh dikantun heula bade ba'diyah mangga henteu na urang tos keng ganjaran ka Ibu sadayana tah kitu. Gitu, jadi orang kudu tiasa milih-milih kieu. Cek urang teu badiah, tapi ieu nganaon namina teh ngalayanna salaki. Jadi teu ganjaran sami. Teu kenging ganjaran tina badiahna, aya ganjaran ti dieuna. Ulah iman teu kieu, badiah henteu, ngalayan salaki henteu. Tah eta. Laking nanaon eta? Siga kieu, punten nya pada busana. Siga saur neng teh dina malaman Idul Fitri atanapi malaman Idul Adha. Kan hukumna makruhnya diangge ku caroge nya eta ge lamun carogena aya di dinya aya teh ka mana-mana aya bae tiap dinten ge di urang eta pas malaman Idul Fitri Idul Adha noel teh Pak atuh ayahna lah ulah kainanya Pak makruh teh Pak tah makruh unggul ieu mah kumaha salaki karek datang ti Jakarta bulan puasa karek datang malam takbir Salangkan pasti sebulan iya. Salaki teh mah tah. Ya artos ya entos. Ieu cok lebaran, ieu naon teh pidagingan, ieu pigemlong. Eta bapake hayang gemlong. Bapake hayang sodabi aya ge bapak hayang. Si kurang kumaha ieu, da makruh. Eleh, ieu mah makruh, itu mah kewajiban. Mana anu urang kudu dicanak urang? Kewajiban. Tah kitu. Jadi ulah gara-gara Pak wayah nanya isukan bae, makruh ulah. Naon sebabna? Ieu ge sami urang, naon namanya teh ganjaran bahkan ieu leuwih ageng ganjaran tah. Tah urang teh kudu kitu gitu. Kudu kitu teh oh mana ieu? Anu ulah mah kieu. Itu. Ieu teh tah kitu salades sama. Jadi sok oh ieu mah kenging ganjaran laksanakeun kurang. Asal sadayana urang kenging ganjaran. Baraseuh aja. Tah gitu. Jadi para ibu sadayana dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah teh keur nyoba ka urang di hirupan teh mana anu pangsaena amal. Maka lereskeun amal urang supaya amal urang teh sae ditampi ku Allah Subhanahu wa huwal azizul ghafur. Sebab lamun jalmi teu daek amal di dunyana aziz Allah teh maha gagah. Gagah naon? Gagah nyiksa gampileun teu heseun nyiksa jalmi anu teu daek ibadah. Kumaha lamun daek ibadah? Bari ibadahna ge cenah keur belajar keneh siga urang masih keneh ngaos tapi ibadah oge masih keneh kitu tapi keur belajar Al-Ghafur Allah teh anu seueur ngahampura. Dimaklum ku Allah keun keur belajar keneh ieu. Keun bage dosa ge daekeun istighfar ieu. Keun eta mah keur pohon daekeun tobat ieu. Kan eta. Kadang mapan urang keur peuting mah ceuri kalau Gusti hampura dosa abdi Gusti. Abdi teh seueur dosa, komo terutama ka caroge abdi teh Gusti. Ieu lisan teu liren nyarekan wae salaki contoh. Keur peuting mah jam 3 ceurik. Ai jam 7 pas salaki dibere warna nu hejo 20.000. Mah wayahna we aya nama 20.000 teu aya nu warna boromna. Atuh, poho deui wae.
contoh lah gitu orang mah gitu padahal mah keur penting mah geus istighfar geus tobat moal-moal deui jam 7 mah geus silap deui wae tah gambaran kitu contohna tah eta malah pada ibu sana cek Allah yang penting mah hendak istighfar keneh al-ghafur maka Allah mah cenah lautan hampura alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur diteraskeun panjang lumayan 2 ayat ya barase acuk ya itu nujuna kirang dia ya bebas. Oh, mah di infus.